Alhamdulillah, acara selanjutnya yakni tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita Mukarram Ustaz Nana Gerhana. Falyatafadhal mashkur. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kalayan nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungdunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu unggul ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, kori koriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri nuku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu udur teh gering teu cager alias sakit. Lamun ibu udur leos ka dokter, tuluy ditanya kunaon make jeung ka dokter, hayang naon ibu gering ka dokter, jawabanana hayang cager. Lamun bapak leos ka sawah ngawangkong jeung tukang tani, kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil.
Tanya tukang dagang kunaon beuki jeung dagang, jawabanana hayang untung. Tah kuring oge eudeuh nanya ka ibu, ari ibu pangaosan hayang naon? Apan kudu puguh tujuanana. Lamun jalma tani hayang hasil, ka dokter hayang sehat, jelema dagang hayang untung, tak ari pangaosan sabenerna hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang ilmu, tanyakeun teh ka ustad nu deukeut, ai gunana ilmu keur naon? Da loba jelema sakola nepi ka luhur cenah bejana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti teu cocok jeung fungsina. Weh. Dan nu disebut ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu, berarti kudu geus bisa ngoncoran nyahayaan diri sorangan. Tah kenyataan mah urang boga ilmu teh anggar hirup mah poek wae. Kabeh oge ararapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki sare. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, tapi naha ustad ge pasea wae. Aduh. Ibu ge ararapal kasalah kita kudu hormat, geuning duit leutik mah jadi. Berarti boga ilmu ngan can cocok jeung fungsina. Dan ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh adalah cahaya. Lamun ilmu cahaya hirup urang boga ilmu bakal katempo cahaya di mana? Dina akhlak. Tah matak jelema nu boga ilmu tong sok pasea bisi leungit akhlak. Well, saat jelema nu bakal menang cahaya ilmu, jawabanana mangan hiji, qalbun salim, jelema nu hatena bersih. Harta cicing di jelema nu alus hate bakal bager. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki sombong dina hirupna. Aduh, tah ieu mah rada ungeuk kieu. Keur mah hirup sangsara kata mah hate kotor, batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratu angen, batur meuli sawah muntaber, nah ada batur nyen pila modal sia tah. Keur mah sangsara kotor hate eueuh pulungeun. Mata hakikat hirup manusia mah gumantung eusi hatena, lain pangkat, lain jabatan, lain kakayaan, lain kagelisan. Anger diukurna jelema mah ku hatena. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih halus, hatena halus daripada dijas make nasi ari aspal diharakan. Aduh, tamatan nu kudu di konsep sarua, nu kudu disarwakeun konsep lain baju jeung tiung. Sabab tiung saragam mah babari meulina, baju saragam babari meulina, tapi tah hiji nu hese mah nyaragamkeun eusi hatena. Mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Kena euy nu make saragam juga sindiran tuh. Dan nyaragamkeun baju mah soal enteng, nyaragamkeun tiung soal babari loba pasarna beulieun, tapi nyaragamkeun eusi hate tah eta soal hese. Lamun ieu bener pangajian geus saragam, masjid ruksak bakal babari ngomeanana, yatim teu sakola bakal babari nulunganana, batur teu boga imah bakal babari ngomeanana, batur sangsara bakal babari mantuanana. Nah geus saragam dina kaislaman apal dalil zakat bari jeung gebrokna, pan urang mah nyaraho dalil zakat teh. Bener? Matak nu kudu ku urang disaragamkeun tah eusi hate Pak. Jelema ukuranana hatena, punten lain pangkat, lain jabatan, lain kakayaan. Ukuran jelema mah alusna teh kumaha hatena. Matak nu kudu ku urang diomean teh lain awak-awak teuing ibu hate. Beungeut hideung hayang bodas babari teuing ngomean awak mah tinggal meuli mah skincare. Bodas beungeut mengan punuk merenge. Da hese mah tah ngomean hate Pak. Nu ngaran-ngaran eusina hate saha atuh sabenerna? Tah jawabanana innallaha ma'ana, hate nu alus teh nu salawasna bareng jeung Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah duka teuing. Isuk ajakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna.
Oh, geus kajalma berarti ieu pengajian deui jeung Allah. Jeung naon penasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Ka mana atuh Allahna? Nanagerana selama nana jeung Allah tong ora percaya. Ulum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh Allah pengajian geuning hati mah suudon kieu. Wah, ieu mah beuki lila ceramah beuki neraka ieu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang, nah ka mana inalloha ma'ana? Sariring-riring dumadi, sarekap saparipola, nu ngaran hirup manusia kudu bareng jeung Allah. Sanajan kuring penceramah geuning layan ka Allah ngiblat mah kana duit berarti. Mata kuring mah kumaha ceuk ibu lamun diuleum teu dibayar, eudeuh datang, tempo eudeuh tah eudeuh. Hanya tabade cenah genep bulan kapayun emak teh bade ngulum salira ngan wayahna we moal dibayar kumaha jawaban kuring geus pinuh. Berarti nu ngaran hirup teh Allah jadi tujuan teh geuning eueuh. Nya rata-rata mah kadang-kadang mah lain Allah tujuanana tapi duit nu diteanganana. Maka nu ngaran hirup innallaha ma'ana, hirup nu alus teh nu bareng jeung Allah. Lamun hirup bareng jeung Allah, sifatna sifat Allah, kahayang-kahayang Allah, keputusan ge keputusan Gusti. Ayeuna ibu baheula bobogohan jeung nu kasep, aya jadi jeung nu petot. Lamun eta keputusan Allah berarti Allah mau ninga, itulah yang terbaik. Nu kasep bari beunghar, hiji galak timuruk, kadua kapanggih dina WA-na sayang-sayangan pan di blender harita keneh da amek. Kunaon sieun salaki direbut batur, coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. Kunaon make jeung kitu da moal aya nu beukieun. Mata ternyata keputusan Allah mah terbaik. Hirup sangsara kan bae asal keputusan Allah. Hirup beunghar bae asal keputusan Allah. Mata jelema nu sadar kana keputusan Allah, naon hartina mah jeung panas ku milik batur ka capek-capek hirup. 10 jelema geus 10 takdirna, nu hiji kudu sirik ka batur. Nah naonan teu sadar kana takdir sorangan. Bener. Mata ulah sok loba ngayang ka imah batur, ibu bisi panas ku korsina. Ulah loba ngayang ka imah batur bisi panas ku tipina. Nikmati anu aya di imah urang. Tong riweuh. Ieu mah sagala bebeja, Pak batur mah kursi geus anyar. Pak batur mah baju geus anyar. Nah ari batur nyalung, Pak sugan batur mah geus nyalung, teu ngomongkeun. Mata prinsip hirup manusia, jujur kumaha teh jelema pinter alus hatena bakal tawado, jelema bodoh goreng hatena keur mah bodoh ngahina batur komo pinter moal teu ngaliak batur. Nah hate nu kotor. Mata hirup manusia geulis bareng jeung hate nu alus, lucu. Geulis hatena teu alus, sombong. Bener? Nu paling paur jelema goreng patut sombong nepi ka 20. Geulis alus hate someah dareh deh alus budi hade basa punten kalangkung ibu sehat bapak damang keur mah geulis alus basa merenah kana hatena. Ieu mah geulis sombongna berarti karep. Nah memang na geulis rek saumur-umur. Ieu ge ibu pan 30 ka handap geulis teh 30 ka luhur mah mana ieu? Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 alut-alutan. Boga budak 5 budak dek awak ngebekahan, kasoron hiji bea kusorangan. Eudeuh ngaku geulis keneh, budak dek awak ngebekahan. Ditangkep ku salaki teh kuat tepung. Disigeng ku salakina gede-gede teuing awak teh, belenyeng ka kantor desa, senam 2 tahun. Nah ngarah naon? Ngarah langsing, senam 2 tahun lain langsing kalau kebeuki meber. Nah beres senam goyobod comro misro liliwetan okoh toong salaki kunaon meotan mikiran hutang urut baso. Mata hirup bagus sing di satu marima karena perkara nu geus diputuskeun ku Allah Ta'ala selesai Pak hirup. Nah nagerhana bajuna kieu calana kieu ngomongna kieu ai keputusan Allah kudu jadi penceramah mah geuning jadi. Cobaan RT gamis sing ansar udang sing badag. Kumaha ceuk ibu, aduh RT anyar tobat. Takdir lain ayeuna baju, Pak. Ayeuna tukang son jeung kuring, lamun mikir urusan capek kana jadi tukang son. Menerkeun mixer, ngajerit saeutik mustami komplain.
bari pangripuna mamul eta mamul ieu menerkeun itu menerkeun ieu tapi naha ustad sajam ceramah balik ngagemol gede mana antara son jeung ustad ya gede kuring amak teu tukang son henteu tah ieu jembar hate alus hate teh teu amak kana milik batur teu amak kumaha mun tukang son amak babari tinggal tuker tukang son jadi penceramah abdi jadi tukang son dan duanana bakal hancur sound system ngabedug dicolok ku abdi nu ceramah butut mustami bali matak jelema teh narimakeun kana kanyataan hirupna masih ibu kunaon jadi rada orang-orang budak jadi korban punten entong nuding Allah salahkeun adat sorangan teu kaur mun pasea jeung salaki laklak dasar bebeakan si Bagong eta kasalaki kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut Bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu jah bubar rumah tangga budak jadi korban nah anu dituding Allah lain Allah ibu adat goreng kumaha tuh lamun hirup bareng jeung Allah ibu amak kasalaki ala bidzikrillahi tatmainul qulub teu boleh berzikir jelema nu eling ka Allah mah amak kasalaki wirid agogeun rani ibu kana rani salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh singareupun yasin insyaallah salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi malahan mah bari pok ngomong gerak keluar tina kurungan dianggap kasurupan gak perlu duit diberi 2 juta tinggal jawab ku ibu beri cawel gadona sodaqallahul adzim duit menang rumah tangga anger budak teu korban itulah fungsi manusia nu hirup jeung Allah mata jurut turun disebut Abdullah hamba Allah tah urang nabi wir ngaku hamba Allah da sebenarnya mah can jadi urang jadi hamba Allah teh kadang-kadang mah jadi hamba hawa nafsu geuleuh ka batur, jit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka sasama dititah ku Allah kitu petak. Heuh lamun teu lain hamba Allah, hamba nafsu. Aduh, dah hamba Allah mah nyahan, asihan, dedeuhan, nulung nu butuh, dalang nu susah, ngajai tu teu teuleum, bere oncor ka nu poek, tempo yatim jeung miskin, bantuan jalan nu teu boga imah, eta hamba Allah. Ade urang ibu-ibu jadi hamba Allah diberi ku salaki leutik nuhun ayah diberi gede nuhun ayah hamba Allah imah bere leutik jadi deung leutik kayanya tah eta mah hamba duit begitu patut mah lamun memang urang disebut hamba Allah sifat ge kudu nurutan sifatna Allah ay sifat Allah 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adul ya Latif nepi ka ya Sabur tolong eta teh pigaweun ya Rahman ya Rahim Allah teh nu maha welas tur maha asih katemong naon kurang teh sifat nyaahan asihan da Allah maboga maha manusia mah teu boga da hamba matak lamun Allah maha welas maha asih manusia mah kudu boga sifat welas jeung asih nah kenyataan lalu budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama teh jeung moal tuh eta buktina juga lalajo leho lain nu comro nu didagangkeun teh comro nah hajuk nyebut geuleuh da ibu mah loba teuing 80% nu popolo kertas warna bodas aya titik warna hiji nah fokus kana titik pan aya warna bodas nu lain setiap jelema bener pernah salah setiap jelema salah ge pernah bener tong sok fokus kana kasalahan batur da jelema salah ge pernah benerna aduh bener ya da ibu ge bener sote ayeuna ieu teh atuh bapak daya ka masjid teh bisa jadi karek ayeuna pan baheula pernah bedegong bapak teh nalika urang geus daya ka masjid tong sok panati ka utara ieu mun utara teh kumaha masjid atuh euy nyieun masjid tamu di Osiantara kumaha cek itu maneh ka masjid karek sakitu ge geus panati ka aing pan baheula mah gapleh sarua ternyata Pak ulah pernah ngabongkar kagorengan batur sabab urang ge aya batur nu apal kagorengan urang
ulah pernah nyaritakan kesalahan batur dan batur ge arapaleun kesalahan urang. Tah umat Islam poe ayeuna teh paingan osok burger jeung paseha da loyong teuing nempo teuing kana kesalahan batur teu sadar kana kesalahan diri sorangan. Matak jelema nu halus, jelema nu ngarti kana kesalahan sorangan, lamun apal kana kagoreng patutan diri, moal hayang nyaho kana kagoreng patutan batur. Heuwel poho. Saha urang teh? Gerasok saha urang teh? Iya, aduh, da ieu teh palsu atuh. Nu hadir bisa dikategorikeun 80% nu hadir ieu teh palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up, make sido, make lipstik, na bogoh kuring, teu. Nah, palsu. Dan nu aslina mah lain ieu. Oke, balik tini data ka imah, daster merengke. Parfum tadi dipake, dituel ku salaki cicing lah. Asli nama. Kayaknya bapak, nah iya bapak teh asli mah. Deh. Orang teh terlalu nempukeun kapalsuan pahirup teh. Dan nu asli nama nu tadi mun hate geus nyantel naik jeung pangeran, tah eta disebut manusia asli. Ieu mah palsu. Dan nagarana ceramahna alsi palsu. Tadi pan kudunya kapakir nya miskin nulung nu butuh dalam nu susah dina ceramah mah tinggal kieu CPRT HD teh ceramah teh kitu kaharti pisan kudunya kapakir miskin bener RT demi Allah heuh ayeuna mah kieu amplop moal dibikeun cing teh naha urang bagikeun kapakir miskin kumaha cek kuring geus RT tong ngulem deui berarti palsu ieu ceramah teh Pak bener. Jadi mun batur nemrak salahna teh Pak, mun urang mah salah teh di bunianna kopeah, di bunian dina tiung, padahal kasalahan mah pada boga sarua jeung si itu. Maka sing wawuh kana kagorengan diri ngarah teu hayang nyaho kana kasalahan batur. Ngan lamun jelema teu wawuh kana kasalahan diri, unggal detik hayang wawuh jeung kagorengan batur. Akhirna picacapekeun. Iya. Nah, itu gerhana mah beda ti batur. Heeh, bener dah, beda. Abdi ge sadar da ustad mah lain merek kieu. Badan ibu ge sering pangaosan. Ngaran-ngaran ustad mah udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek. Lamun kurumoy ustad sarupa kitu teh geuning narantung jelema teh wilujeng sumping al mukarrom. Pan ka urang mah alhamdulillah ge aya warung belah ditu cing tebu paliman nu pangaosan. Alem we ustad lagi bakal talak bari ka urang teh. Gak calik di belah itu tadi teh. Nah ada sabanyak jalan lelumpangan pan batur mah geuning kana di udang kana di gamis mah nya assalamualaikum al mukarrom damang ka urang mah wel kuat eueuh assalamualaikum. Nah sabab jalma rata-rata nempona tina penampilan nempona tina baju teu hayang apal tina eusi hate nu sanyana. Bener teh Pak? Maka nengaran hirup mah ibu tah lalajoan ieu budak nu duaan ieu teh guru ibu budak teh sok budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng coba inung bapana 7 tahun baeud keneh bener mata kali-kali mah urang teh perlu guguru sanajan ti budak leutik ai budak kieu hafaleun Quran henteu nyawan hadis boro-boro ngarti kana agama Islam henteu tapi nalurina tempo ku ibu pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng teu ngarti Quran teu ngarti hadis nu era ngarti Quran ngarti hadis 7 tahun baeud keneh genahnya kadang ceramah ke kasindiran sararea nah ieu barudak kosok pengajian parah nah ieu barudak osok nepi ka maca Quran nepi ka lekoh jiga urang henteu tapi bandungan cenah pasea saja 5 menit pakaleng-kaleng coba awak urang Pak ngaji nya ka masjid leket Quran kabuka hadis kabaca tapi naha pasea nepi ka tara geus ku sapoe komo ieu mah sabab hampura Pak nu ngaran ibu-ibu mah 1000 kagorengan bisa leungit 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan cicing kula maka ameh 1000
kagorengan 1000 kealusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Caroge ibu teh nyieun imah pageuh baju teh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos gaduh caroge kitu raos mohon raos bangganya bunyi sakali weh bapak beger ngabonceng awewe sejen mana ibu kongkorong tengaruh gelang tengaruh imah tengaruh bener malahan bapak geus pentaham kurang atos mah moal sakali-kali deui 10 tahun kemudian bapak telat balik anger ieu mah ngocobrut baheula oge 10 tahun ka tukang maneh telat teh geuning beger eta 10 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori mata hakikat hirup mah 1000 kealusan kadang-kadang leungit ku hiji kagorengan mata pak punten ibadah mah tong hayang kapake ku manusia nu kudu kapake mah ku Allah Ta'ala sabab payunan Allah mah tibalik 1000 kealusan bisa 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kealusan mata hirup mah daripada hareupeun manusia hayang kapake mending hareupeun Allah. Konsep hirupna alhamdulillahirabbil alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin nu mangeranan saantero alam geus konsep hirup ngaras jongjon mah eta alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti heuh berarti hirup ulah aya kapuji wae ieu mah dipikir boga kongkorong jepret foto asupkeun kana Facebook jepret alhamdulillah 40 gram dari suami cuma cerita tanah sahanu nanya boga gelang teh dia nepi ka dieu gigi ibrik bajingan setruk boga anting sing lidkeun tiung ka tukang asa teu ka kuping nanaonan harta dipake ria ini tarawehan karek kegenep poe parabab nu status Facebook mau kena anyar alhamdulillah taraweh kegenep lancar ka 7 ka 8 leungit sia teu statusan si horeng eureun tarawehna mana alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah teh geuning sakabeung mah urang teh sok hayang dipuji wae batur cenah caritana puji nu Allah nah hadir but ku urang nah ari urang boga pujian naon ibu urang teu boga saeutik kaca bener oh nyata ibu teh geulis boga kitu hak dipuji geulis lain nu ibu tapi geulis digeliskeun bapak pinter lain nu bapak tapi Allah nu minterkeun urang daek lain urang nu daek tapi Allah nu ngadaekeun urang bisa lain urang nu bisa tapi Allah nu ngabisakeun urang hebat lain urang nu hebat tapi Allah nu ngahebatkeun ternyata konsep alhamdulillah balik deui ka anjeunna teu bisa diaku ku awak urang aduh nana gerhana capetan dina nyarita cabut ku Allah capetanna moal bisa naon-naon otak anu cara petang tosok nyaregan batur bisa dibere pego mau popolotot ka salaki mah mus-mus polotot tong sok dipake popolotot panon teh bisi dibere belek moal bisa molotot bapak-bapak takajong wae ka pamajikan teh ka mana we karep aya langsung jebrod aya gelas jebrod mun amok ka pamajikan tong sok kitu Pak engke dihukum ku Allah dibere leumpang kieu tinggal dikeun bujur ibu sok jejak. Jadi Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia eureun tina doraka matak anu keur doraka mun teu eureun-eureun nya daek dihukum nepi ka dinya. Jadi Allah nyiptakeun panyakit teh supaya ngareureuhkeun jelema tina dosa. Ibu kana gosip dugdak dengdek tenang Pak Ustad tong dicarekan temunan mah gosip temunan gibah kadon nyegat dia Ustad fanatik antep poe engke ge eureun sorangan di mana geus dibere budeg cuk ngawangkong ibu jeung jelema nu budeg wah kacau batur ngawangkong A sia teh mah B isina teh ternyata nu ngaran hirup konsep alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah nyaan kudu diaku ke awak urang yang puji mah nu Gusti urang teu boga naon-naon Pak bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun mampu dimampukeun geuning balik deui kana konsep alhamdulillah anjeunna nu boga urang mah teu boga naon no berat
lamun jelema hatena geus nol tah hampura awak ibu tina opat, alam dunya tina opat, Quran ge boga opat, Islam ge aya opat. Cicing bisa lihat awak ibu tina opat, taneuh cai angin seuneu. Alam dunya tina opat, kidul kaler kulon wetan. Islam opat, syariat tarekat hakikat makrifat. Quran opat, lapad makna matan maknawi tuh. Mata cekolot disebut papat kalima pancer, nu opat balan sorangan pancerna hate urang, anger balik nama karena hate deui. Taneuh cai angin seuneu, leungit hiji maot. Taneuh aya seuneu aya angin eueuh teu bisa bernapas. Samemeh urang guguru kana Quran, samemeh urang guguru ka kiai, samemeh urang guguru ka ustad, urang teuleum kana awak sorangan. Taneuh cai angin seuneu, sok guruan eta taneuh. Tanah mah diidep, dileuyeuk, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan. Amakeun taneuh ka urang teu pernah boga panyakit dendam. Halodo sataun hujan sapoe, jukut hejo deui, lauk hirup deui, tutut aya deui. Artina taneuh teu boga panyakit dendam. Matak lamun dina riungan ieu jamaah aya nu boga panyakit dendaman tinggal nanya buat anu sengketa. Omong haseum beungeut meureun taneuh kuburan. Haseum beungeut teh sia teh ditanya tiap kunyem ti mana teu hayang ditanya. Raruji. Konsep taneuh teh teu nyimpen panyakit dendam. Nah bapak teu uninga tuh toong pamana Kangjeng Nabi Muhammad anu ditublas ku tombak ti kajauhan ketika si itu asup Islam datang ka Nabi kumaha cep Nabi kuring geus ngahampura anjeun ngan kuring mung tepung jeung anjeun teu dendam Kangjeng Nabi matak lamun aya umat Islam nu dendaman tinggal nanya cek kuring ge tina taneuh naon si eta seuneu api sifatna panas bapak. Jadi naon maksudna mun ibu hayang salamet entong sok kapanasan ku milik batur tong karerep hate ku harta batur nu beunghar urang nu capek. Nah ku panasna urang ka awak batur nah gedong bakal pindah ka urang moal nu aya ge ngodon hukhe. Coba lamun jelema konsepna hate nu alus, batur nyeun gedong milu ungah, batur meuli mobil milu tumpah, batur meuli sawah milu melakan, batur boga baju alus milu menta. Nikmat geuning hirup bebas hate. Matak seuneu konsepna panas tong kapanasan ku milik batur. Ai geus milikna mah pan moal bisa dihalangan. Kan lamun can milikna lapur boro-boro mah anu acan nu geus dipake ge kadang mah ongkek deui. Matak hirupna geus we. Balik deui kana cai air, cai penet ku ibu naik ka luhur, cai dipenet rembes ka handap, cai dipenet di dupak. Naon maksudna? Nyieun kahadean ulah karena batu resep, nyieun kahadean tong kahalangan ku nu ngewa. Kadang eta nu ngaran hirup di mana aya nu resep moal anggang ti nu ngewa, di mana aya nu ngewa moal anggang ti nu resep. Ngan hirup tong hayang dipikaresep mun ngewaeun keun bae. Kuring datang ka dieu karek ayeuna coba ya nu ngewa ka kuring hujit aing mah ka ustadana kuring deuk amek henteu nah amek teu amek gablek jasa naon nu ngewa ka urang juga leuh lamun lain konsep hate anu rujitan cuaan ngewaan moal mungkin jelema mika ngewa jelema ya mata konsep cai teh tong kahalangan ku nu ngewa nyieun kahadean mah saha eta Nabi Muhammad toong ku ibu Kangjeng Nabi irit ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok ku tai onta tai onta mawur kana pameunteut Nabi rai cucut nepi ka Nabi ngahulang uih deui ka rompokna Siti Khadijah tumanya ya Rasul kunaon aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha cek Siti Khadijah ibad deui weh cing andai kata bapak tertulus ke masjid lantaran nyeblok balik ka imah pamajikan nanya kunaon tertulus ke masjid aya nyeblok kusaha ku barudak Karang Taruna kumacek ibu tah bedog kadek jelema kitu mah. Jadi konsep urang alus dan pamajikan kurang alus. Aya nabi mah alus nabi alus istrina
ini teh Nabi diseblok deui 3 kali ini diseblok deui ka 4 kali ini nu nyeblok kan curang sileung Nabi mah ka mana nu nyeblok Nabi ka di Arab eta Pak datang ke masjid. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah nah abad telat ke masjid teh Nabi beja Nabi ente kumaha cek Nabi telat we ayeuna bapak telat ke masjid lantaran aya nu ngahalangan diseblok ditanya ku DKM kunaon euy telat eta euy aya pemuda ngahalangan kumaha cek di masjid serang euy gelut deui eta teh Abu Bakar mah Nabi mah teu pernah jujur ka Abu Bakar teh ternyata beres sholat Abu Bakar ngaharewos ya Rasul aya nu udur aya nu gering ada orang yang sakit cek Nabi saha Abu Bakar itu tuh bumi nah ternyata nu nyeblok coba lamun bapak di bejaan ku tatangga euy nu nyeblok maneh teh ayeuna teh gering parna da mau teh jaipongan atuh di masjid tong coba-coba ka aing doraka ti aing kumaha lamun aing nyangerek saha nu rek halangan jadi orang mah konsepnya teuing naon Pak ari Nabi mah konsepnya bener hamba Allah ari urang mah da nafsu wae nepi ka cek Nabi teh saha nu udur teh Abu Bakar itu bumi na ternyata nu nyeblok sugan lemek sugan nyari kumaha cek Nabi urang longo bring ti masjid ngalongo kumaha cek Nabi di antara orang saha nu boga duit leuwih cek Usman abdi ya Rasul kadiekeun kangonan ya Rasul ngalongok jelema gering urang jamin keur ka doktorna urang doakeun panyakitna datang kanu keur gering dibere heula duit tuluy ditanya sabaraha poe maneh gering 3 poe geus ka doktor parantos sabaraha poe beak sabaraha juta beak 2 juta kumaha cek Nabi tah ku kami digantian mana nu karasa ieu Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminanana duit menang panyakit beres ieu hamba Allah cikan dupieun nempol gering kitu mere duit tuluy ngadoa pan urang mah ngadoa tuluy urusan duit mah boro-boro gerasa kurang pigawe ku urang RW udur RT datang cek RT teh RW bejana gering sabaraha poe RW gering teh 3 poe geus ka doktor parantos beak sabaraha beak 500 kumaha cek RT sing kuat sing sabar keun bae ujian da pudeg-deg teh tah RW bebengok RT aing oge atuh ngadoa kitu mah becus kumaha cek hatena kahayang teh karasaeun eta RT gering jiga kuring balik RT ngalongok RW bener we gering RW dendam teh bejana mana gering sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kumaha cek RW nginget-nginget bahasa RT kamari sing kuat sing sabar nah ada dua anak cager gelut di lapang hari tak keneh jadi urang hamba Allah tapi nah teu ngahambakeun diri ka Allah ngadon-ngadon urang mah ngahambakan hawa nafsu matak jadi hamba Allah teh berat Pak matak cai jadi simbol kehidupan manusia matak jelema ibarat kudu seperti cai nyieun kahadean ulah kahalangan kudu ngewa nyieun kahadean ulah dumeh batu resep cuek we da kahadean mah lain karena ibu kuring teu urusan jeung ibu kuring teu urusan jeung bapak tapi diri kuring urusanana jeung pangeran diri kuring matak teu hayang disanjung dipuji batur teh da teu urusan ya mah karek ge maca Quran ge duh isupna teh geus pepeuraan ya teu rada berat cing teh kunaon ibu peuraan geus maos Quran sareng shalawat sabebengi kumaha siah we meh geuleung atuh dah mere santunan ka fakir miskin leungeunna teh buat jiga kikiran habeun cing teh kunaon cangkeun nah cing teh kunaon mah teh jeung cangkeun ngagemolan ieu sembako keur ka fakir miskin geus batal kahadean hareupeun Allah bongan dibeja-beja ka manusia na teu sadar konsep Islam mah mere katuhu leungeun kenca entong apa urang lain kitu barang bere teh sadunya lebih ke hafaleun di kana Facebookeun ibu kunaon sesirian rumasa atau kumaha
tidak. Jadi konsep ikhlas teh leungit Pak. Konsep alhamdulillah teh hilang, sagala puji kagungan Allah, ternyata hirup urang mah ngarepkeun keneh pamuji manusia. Bener. Komo konsep Rabbul Alamin. Ampura tong ngasindiran. Rob nu ngajadikeun, nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa, nu nyipta, itu ngaranna Rob. Ai Rob teh pangeran, ta Allah teh nu ngajadikeun, nu ngajaga, nu ngariksa. Ibu dijadikeun ku Allah, dijaga ku Gusti Allah. Mana bukti ibu dijaga ku Allah? Eta kulem cucungu asup kana irung. Kusaha dijagana ku Allah, mana buktina? Nyimpen bulu irung. Bener Bu? Ibu sok nyurucut saya kesan halangan ku Allah mah ku halis, jadi disaring ku halis sehingga cai teh teu asup kana soca Pak, disaring. Mah taksim tu marima kana Rob. Halis geus alus antep. Lain dikerok ganti ku patlot. Nepi ka dieluk-eluk ka luhur. Hampura balik ti dieu bakal paseha jeung salaki, nah leungit hiji. Bulu panon geus alus antep Rob. Allah mah geus maha uninga kana pantesna ibu, nama yang kudu dirobah. Ieu mah bulu panon geus alus sambung ulek-ulek ka luhur, atuh nempok kuring teh kiceup kocikan berat. Balik ti dieu mau motor belebug angin badak, atuh bulu panon lutut duarana ti usruk kana susukan kakara dirinya. Ya Allah, lain Allah, bulu panon dudut Rob Pak. Maka yang baru-baru ibu orangnya anggar hayang seri ngomong lagi. Nanti kabayang itu bulu panon nyelok di alana. Awak genut baik. Cirina salaki nyenangkeun. Dipoto teh tembongkeun kagenutan lainnya ngeyeng. Cinta kunaon ibu dipotonya ngeyeng. Ngarah ka tempo langsing, eta teh ngaran teh penipuan teh. Ayo di tempo dina foto langsing kalau bakiana buheukeun mangeus sirupa alhamdulillahirabbil alamin teh dipigawe Rob anu ngajadikeun, nu miara, nu ngariksa. Manusia mah tinggal narima selesai. Bener? Teu kudu riweuh. Ya budak ABG goliskeun we da gegekeun ku pana, ai pana teh ruksak. Kan ieu ge bari teh mah bentangna urang dieu. Pan ana bentang teh geus leungit cahaya pan baheula mah teu make sido make up ge heram baheula pan ayeuna mah teu make eta mah ibu make jeung but koek asli. Maka modal kehidupan manusia mah ngan opat sok talar gue ngan opat modal kehidupan manusia yang selamat teh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Konsep hayang salamet mah eta pake demi Allah. Moal aya kalimat tu paling agung linuhung, moal aya kalimat tu pang berat-beratna jaga yaumil akhir dunya jeung eusina ditimbang jeung kalimat eta berat eta. Naha sabab berat nih gawena. Subhanallah maha suci Gusti. Na teu era ari bibir subhanallah ari hate kotor dikukut. Naon bedana jeung kadongdong lemes luarna geuning rumet eusina. Da jelema nu hatena kerumet mah beungeutna ge hese diteguh lagi atuh. Iya tah ibu babara katakan eta teh ku bebas hate. Nah nu tukang moda nahan nepi ka jiga nu loba pamikiran asli Pak. Al-wajhu majra'atul qalbi, beungeut teh buruan hate. Antak ieu teh kudu ramah, kudu someah, kudu darah deh. Berarti hate anu eusina kitu. Ieu mah manyun we jiga goblok hutang kana bang emok wae. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Naon pagaweanana?
Subhanallah maha suci Gusti Allah. Berarti urang teh kudu geus meujeuh lamun dina bibir subhanallah hate ge kudu diajar ngabersihkeun tina naon panasan sirik pidik jail kan ya istren panastren dudupak teu kaupan cebukan jeung punungan piceun dabungan dina bibir ari dina bibir subhanallah yang ari hate kotor asal lieur atuh mun kitu mah naon bedana jeung orai kan orai ge cicing we dina setahun teh sakali ganti kulitna orai ganti kulit ngan ngaran anger orai poa nya pengajian urang teh ukur ganti tiung ganti baju ari hate teh ganti-ganti meureun eta ge pengajian menang ukur ganti tiung ukur ganti baju ari hate teu ganti-ganti nu pedit anger mapolotot ka saraki anger paseajeun tetangga anger kumun anger kedul anger ngaji nu mana nu keur dipigawe kan antep cenah seserian da teh seserian teh bari sadar bari cek hatena bebarakatan gitu aing pisan gitu mata konsep subhanallah teh berat dipigawena kudu mimitian ngabersihkeun eusini hate konsep alhamdulillah sarua sadaya puji kagungan Allah anggar we urang hirup hayang dipuji wae lamun salat hareupeun batur dibaca anabat amma yatasaalun daloba jamaah coba sorangan kul huwallahu teuing saha RT teu nyaho urang lamun tarawehan kur loba batur nu dibaca teh nu mabay nu panjang jam 10 karek geus coba tarawih sorangan jam 8 beres tong sok kitu ibadah mah teu kudu hayang di tempo batur ibadah mah teu kudu hayang dinilai batur justru ibadah mun alus mah anu nyumput nu ka tempo ku batur cukup Allah anu nyatet selesai anta budallahu ka'annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah selesai Pak mata tong hayang lajur ibadah batur maka jeung tatanya ai penting tahajud teh dok naon ayakeun tahajud batur lamun dijawab si itu tahajud udah dicatat nah iraha ibu jadi malaikat nah mah jeung kudu tatanya da hakikat hirup tah ieu pengaosannya cantang tuh jadi ibadah tuh nu ibadah asli mah nu teu datang ka dieu ibu-ibu yang tidak hadir ke sini itulah ibadah asli tuang masak kurumuy sarogena sumping mah na teu ngaos teu kengeng keluar ti bumi sarung ustaz ge tanpa izin ti caroge coba ieu teu diizinan ge maraksakeun oh cek ibu nu tengah mah bae da urang mah teu boga salaki anak mah beja-beja ka urang mah teh hayang kumaha mun urang nyerenteng saha rek halangan HP ku Xiaomi kartuku Tri boleh kan kita jadi suami istri nges tah hayang hafal bab kitu tong hayang ibadah gede ibu cek istri teh pak abdi teu ngaos teh hiji can izin ti caroge dua bilih bapak lapar hayu urang tuang tekul ayeuna tuang bebarengan ibadah badan sanajan teu init ka dieu coba anu ka dieu nanti sadar caroge ibu anu pepelengkingan kursi keur nungguan ibu ari ibu sumping ka dieu jam sabaraha magrib kita saha da magrib berarti can masa can nyangu bari geus peuting engke teh salaki teh ibu pas datang teh assalamualaikum rada jamotrot kumaha cek salaki lila teuing pangaosan teh ibu pan kapancing mata ka cek aing ge datang ai pangajian teh jerok wae di imah sabdi eta geus pangajian jadi nyarekan salaki apakah nu kitu ibadah ieu teh karek kembang Pak kembang can jadi buah ieu teh karek kembang buah nama engke bubar ti dieu katempo buahna di mana dina pagawean mata alhamdulillah teh eta teh kembang gawe nama cantang tuh bener la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin Allah teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah tidak ada keputusan yang terbaik iwal ti keputusan Allah. Ibu pernah piknik? Anu tukang mah juga nutara.
ngajauh itu ukur harap kumpul pernah piknik harap pernah untuk kamu punya ngumpul pernah piknik oke. Pernah tegagal dina piknik ibu teh mayar nges ini teu cek RT piknik dina bulan kamari 1 juta katedunan mayar KRT 1 juta ibu teh tengah penting kupak-kepak nyen comro nyen misro nyen segala rupa capek teuing ngagoler heula dina kursi karalak nepi ka subuh atuh ditinggalkeun ku RT teh amek teu bu mayar geus indit henteu amek kasaha amekna RT amek sering amek ibu teh ka RT lantaran mayar heueuh indit henteu salaki datang ti kamar nah atuh tulus piknik maneh deui lain mah hudangkeun pamajikan teh piknik teh amek ka pamata salaki ibu teh sadar bakal naon nu terjadi ternyata ibu saking ku amek cicing dina kursi cetrekeun TV di SCTV aya berita bus dari Rancai kayak gitu Pak Cikampek bus dari Cikampek ternyata kena musibah ngagubrak kana walungan marawat kabehanana deuk amek nah kan tadi amek pernah temilu nah aya nama kejeung teu amek artina manusia tong sok nyanyahoanan karena takdir pangeran kunaon ibu teu kabawa keuna kutunuh bisa jadi Allah nyalametkeun awak ibu mata tong riweuh nya kunaon bapak hayang jadi ustad tuluy teu tulus jadi ustad bisa jadi Allah nyalametkeun sabab teu saeutik ustad ge cilaka ku jadi ustad dah kuring teh sieun disebut ustad teh sieun cilaka palebah mana cilakana tahajud yu toong kalemur molor tah cilaka pan Pak lain terus dari kok tarik wae sia tah bae ibu sok sodako inama sodako talil pukoro sodako kabatur mah posisi kuring ayeuna ibu naha kuring sodako tawanu dibere sodako Allah elak ibu sih sadar ayeuna jawab teh lain janji pelenung teh cek kuring ibu teh wajib sodako kudu sodako gitu cek kuring teh sodako tinggal nanya awak kuring posisi kuring ayeuna apakah kuring sodako tawa dibere sodako baik saha nu mere sodakona panitia saha nu diberena nana gerhana ai cek dalil kuring sodako jadi dalil karek samet bibir ternyata kuring lain sodako nu pasti nama ngajamret ladang sodako kumaha tuh dalilnya ho inama sodako talil pukoro dalil mah apa bab sodako tapi tinggal kieu urang engke teh cek Pak Kades cek panitia cek RT ku sabab dikupingkeun teh genah pisan bab sodako teh punten aya nama moal dibahanan seutik-eutik acan kumaha cek kuring tong kitu RT sabab ieu teh ladang udunan pandina udunan teh dibejakeun ibu-ibu urang ngundang ustadana gerhana nu 10 nu 150 riungkeun keur saha ibu keur ustadana tuluy teh dibikeun koruptor eta otak daripada pipaseaeun ai geus aya mah bikeun itu cek ibu-ibu pinter atuh mata konsep hirup urang mah la ilaha illallah ternyata Pak dibalik eta la ilaha illallah Allah tidak nyalametkeun hirup urang mata geus we nu ngaran hirup manusia mah tinggal narimakeun hirup sangsara miskin ari geus jadi keputusan Allah mah teu naon miskin oge naha da Allah maha uninga bakal salamet ku miskin jalma miskin mah ku salat ge geus cukup bakal ka surga naha teu kudu zakat da teu gableng ditanya ku malaikat salat nah teu zakat tinggal malang teu boga tapi keur beunghar Pak teu cukup ku salat tanpa bareng jeung zakat tanpa bareng jeung sedekah punten salat santang tu ka sawarga sabab Allah boga pertanyaan di mana harta dipake naon pok nu beunghar nyarita diange ka fakir miskin noloh kan fakir miskin ti surga bohong diange ka masjid DKM pamulang mere saksi waduh dipake ka yatim
yatim para katangtang para katenteng si gede waduh keur nu beunghar teh paham pura di dunya mah nu sangsara direret ku juru panon di akhirat mah nu beunghar bakal kikieuan ka nu miskin teh tulungan tinggal kieu we keur nu beunghar tara jakat mah lebok mata sangkan harta bisa nulungan orang bantu yatim bantu miskin tulung nu butuh talang nu susah kenteng rangsak tuh di masjid pek bere karpet beak geus ladak warnaan pek meuli da moal sabaraha. Kedua keuntungan jelema miskin boga duit 10.000 dipenta 5.000 dibikeun moal 10.000 ieu mah leuwih ti miskin sih 10.000 leutik 10.000 tuluy dipenta 5.000 nu miskin boga duit 10.000 dipenta 5.000 mikeun moal mikeun nah mikeun leutik 10.000 dipenta 5.000 pasti dibikeun da leutik tapi hareupeun Allah 5.000 jadi gede nah setengah na harta disumbangkeun 10.000 bogana 5.000 disumbangkeun artinya 50% hartana geus disumbangkeun tinggal nanya kanu beunghar lamun boga duit 1M dipenta 500 juta mikeun moal eta gede kene si miskin mere 5.000 lantaran kaluar tina 10 daripada nu beunghar mere 1 juta tapi kaluar tina 1M bener tuh cek kuring ke surga teh keur nu miskin matak nu baleunghar kadek kam saromong teuing lah angeuran nu beunghar teh kudu nyaah kasih miskin da jasa nu panggedena masih miskin Pak Bandungan ku bapak lamun aya nu maot nu panggeulana nyokot pacul si miskin nu panggeulana nguburkeun si miskin nyokot pasaran di masjid si miskin tahlil 100 poe si miskin tara eureun anu panggeulana tahlil si miskin nu panggeulana nyolatkeun si miskin matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin pontan nya kali-kali nu miskin dendam saeutik tungguan si eta maot bikeun paculna harewoskeun kana bebongok jejebirna mangga ngadamel kuburan nyalira manusia teh butuh ku batur mata ulah coba-coba goreng jeung nah atuh jelema bener ge butuh kuno salah jelema bener teh Pak butuh jelema salah jelema pinter ge butuh jelema bodoh sok bapak ngajar murid eueuh deuk ngajar saha mata jelema pinter teh butuh kuno bodoh mata lamun murid datang ibu-ibu jamaah sumping tong sok dicarekan eueuh jamaah mah bapak moal bisa ngomong jeung sasaha manjarek pidato sorangan mugi alolayu mata urang teh butuh ku batur ka ieu abdi butuh ku tukang son areuman ku tukang son wow ceramah moal teh edan lah udah salah bapak ibu-ibu mau sana ya sampai coba make son pan genah teu kudu jujur okan nuhun tukang son gaduh sesepeun tanya tah hayang ulah dianggap urang teu butuh ku batur ibu make tiung menang saha menang pabrik ai pabrik anu saha ibu make raksukan pakaian anu saha menang saha sendal ibu menang saha imah ibu dijieun ku saha ibu ngalahirkeun ditulungan ku saha ibu maot dikubur ku saha ditahlilan ku saha nah atuh naon alasan urang kudu goreng jeung batur geuning butuh ku batur teh well ya teh ieu baru kadro habeuna latihan mun abeuh eueuh urang teh butuh ku saha butuhna kudu nabeuh mata lamun ditabuh ayeuna teh kudu loba nunuhunan ka saha anu nabeuh nuhun RT gitu parantos nabeuh abdi nah latihan apa nu nabeuh eueuh kabeak-beak suruh jadi ternyata urang gede teh karena nu leutik mata ulah coba-coba jelema geus gede mau pohokeun ka nu leutik jadi pejabat teh karena rakyat mata ulah coba-coba jadi pejabat tapi lupa terhadap rakyat rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti
rakyat teu butuh os coros-coros nu penting mah aya buktos karek pidato di alus-alus dek jadi mah bisa aing oge lamun kuring dek jadi bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi insyaallah lamun abdi jadi insyaallah dek nyasejahterakeun rakyat kenyataan maranehanana nu sejahtera rakyat masalah teu kuat lieur neanana ge padahal mau jadi pejabat tanpa hayang rakyat jadi lamun aya pejabat lain rakyat kudu nyambut pejabat kali-kali mah pejabat atau nyambut karena kahayang rakyat nah mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat setuju? Hoyo ibu atuh nu pidatona anger pak mengaran hirup betul kubatur mata konsepna subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah moal jadi tanpa dijadikan moal bisa tanpa dibisakan moal alus tanpa dialuskan moal mampu tanpa dimampukan lain urang gening tapi aya Allah nu maha kawasa nu maparin kamampuhan ka diri urang leres terus Allahu Akbar Allah nu maha agung tah lamun Allahu Akbar Allah nu maha agung berarti urang maleutik weuh nu kudu disombongkeun tina ieu hirup naon make jeung kudu sombong geura sok pikir naon alasan urang kudu sombong naon ibu alasan urang kudu sombong naon latak nu ngaran hirup mah sangkan urang teu sombong tuh geura toong lautan anclomkeun ieu curug kana jero laut angkat sakeclak cai nu aya dina curug itu teh ilmu Allah nu dibagikeun ka sararea jadi nah mah jeung kudu sombong ku kapinteran saeutik ewa nyanana gerhana sampurna teu pinter ceramah bisa ngan mungkin dina hal nu lain kuring eueuh kabisa anu bapak bisa dina bidang A cantang teu bisa dina bidang B matak nu ngaran hirup ilmu ibu ilmu kuring ilmu sararea mun digabungkeun punten pak keukeuh urang cicing leungit tina kasampurnaan iwal ti hiji nu sampurna mah rokok disebut lagi sampurna mil teu sampurna ibu nah sampurna henteu aya nu ditiung tapi haseum beungeut aya nu tara ditiung tapi aramis budi aya ibu tara ditiung buuk beureum kahandap aduh rokono tapi si eta mah ku amis budina nu di mana eta nu di jalan wayah kieu kaluarna sok cicing geuning hanapeun tangkal caringin lamun kuring ngaliwat teh geuning kikieuan di jalan om check in om kitu nya kang nya alah naon geus pernah anu di jalan apalah teu apal kan kuring mah kitu sok rada heureuy balik pengajian panggil nu kita turun dan mobil pan juga langsung nih om cek teh moal boga HP gaduh buka cinta YouTube nana gerhana oh ya teh Pak Ustaz wios satu gratis sudi cinta nah cinta makanya nanawarkeun gratis nah emang mah sabaraha pamit jam 10 hingga 11 mah abdi teh 7.30 cicing heula tawa kan uding ka mana karep teh 2,5 mah cenah keur penginapan 500 mah keur di abdi oh cing teh kumaha lamun akang gaduh 170 kewe cenah geus salat subuh cicing heula bala katudang-tuding ka mana kan cicing dengekeun heula lah engke jurusan ieu bahasa ka mana oh cing teh sakitu heuh cing dengan boga 7,5 ngan boga 170 ke atuh cenah nya antosan ka salat subuh cicing di depan nungguan ke sholat subuh ke masjid heula da kula sholat guru moe si eta teh datang cicing heula ulah ka mana karep ieu cing teh sabaraha ari 170 di mana di penginapan moal ka bedah di mana atuh di kebun buncis aya saung 2 meter pasagi gek diuk abet cicing di dinya cokot teh duit 170 tah cing teh 170 hayu atuh cenah buru-buru cing teh naon heuh hayu cing teh kela maka jeung hayu-hayu ka mana karep ieu mah mere 170 teh ukur hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu curulung teh cai panona
duit diaungkeun deui kuring teu butuh duit 170 daripada ditanya kitu mah jawaban kela cing teh kunaon buat gawe di nu kieu tah 170 ceurik Pak kuring neangan deui pertanyaan anu lain cing teh boga indung bapa tos teu aya berarti yatim piatu cing teh gaduh caroge mohon abdi teh cenah yatim piatu ngan kantos gaduh caroge ngan kabur cing teh urang mana eta caroge teh urang dieu cenah Pak cing teh aya fotona teh di HP teh mamawa foto salakina deuk diteangan di dieu kumisna teh rada ibutna juga itu nah cing teh kunaon mah kieu kabur geus teu bogoh heuneh ka diri abdi boga budak dua nu hiji SD nu hiji SMP biaya sakola luhur ari abdi teu boga gawe geus kabayang nya susahna ye nu bapa eueuh salaki kabur budak sadua-dua eueuh nu ngabiayaan tuh cing teh ku aya di ditu kades aya cing teh apa neng yatim piatu bari boga budak dua uningaeun salaki kabur uningaeun teu gaduh indung bapa uningaeun tah cinta oh sok kades barang bere ka neng eta jawabanana hampura des teh cara dina kampanye waduh geus jadi kitu hampura des aing cek urang cek itu cing teh aya di ditu majelis taklim ibu-ibu seueur cing teh apaleun neng teh yatim piatu eueuh indung eueuh bapa salaki kabur budak sadua-dua gawe teu boga apaleun cing teh oh sok eta nu pangajian barang bere ka neng jawabanana punten ibu pangajian teu abdi ukur palus-alus tiung palus-alus baju barang bere mah kacadenakeun pek lebok ka nyata punten ibu lain cek urang cek itu cing teh aya ustad teh neng kababar kabeh Pak aya cing teh oh sok barang bere ka neng ustad ge sarwana kitu cing teh aya BPD kudu sararea aya osok barang bere para wungkul geus kabayangnya kunaon bet gawe di nu kitu eueuh nu nanggung jawab kuring tampil jadi pahlawan cing teh cicing heula riren we cing teh damel di nu kieu teh eta mah Pak demi Allah cenah abdi geus teu hayang gawe di nu kieu cing teh naon syaratna tikah abdi ku AA sudi Pak beli tukang son bade penting ieu diantar ke aya bisa bade mungun Pak komo kuring dadak sampai rupa hade ori kawin kudu jeung ublag sudi jadi hartina urang teu bisa mere solusi karena kehidupan mereka mata manusia mah teu sampurna bener Ibu ku sabab urang teu sampurna maka konsep la ilaha illallah teh silih ajenan silih hargaan silih hormat kana naon perkara nu dipiboga ku masing-masing nya kuring beda jeung batur bae cek ibu teh nyata cenah emak mah hayang ngulem ustad teh anu sok bari curhat ta eta mah ngundangna kudu mamah dede dah mamah dede mah program TV nage mamah dan AA curhat dong iya dong pan ibu sok curhat geuning mah calon ge abi mah nyaburutnya teu usaha omongkeun ka mamah dede cek urang dia teh cek ibu mah abdi mah ngulum ceramah ustad teh hayang jiga ojek online ka eta mah abdi ibu mama hayang ngulum ceramah teh anu bari sholawatan eta mah Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mama hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang mama hayang anu pinter sejarah Gus Muafik ti Jawa mama hayang anu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah mama hayang anu lentong Agim ti Geger Kalong Bandung anu viral tahun 2002 Agim melentong suantena teh saudara-saudara yang budiman alhamdulillah AA bisa hadir di sini bagaimana ibu senang berjumpa AA ibu senang tapi AA yang kurang senang nah nu nagog di hadat bet kolot
hayang niram suara agim teh latihan lagi beak 2 bungkus teh. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang ya. Setuju tidak nih? AA menciptakan sebuah lagu Jagalah Hati. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Jagalah hati, jagalah hati. Alah buat lu soraan. Jagalah hati. Aduh, jagalah hati. Jagalah hati. Agar eta ya. AA sadar ini bukan panggung AA panitia, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya KRW kudu muruhan kedua AA gimah lentong. Hayang nu pintar Quran jeung hadis, mahkan nahu jeung sorok, asbabul wurud, asbabun nuzul, Ustad Adi Hidayat di Banten. Hayang nu bari heureui, Ustad Abdul Somad di Kalimantan. Mama hayang nu bari nyanyi, Oma di Tasik. Sabab Roma Irama mah dakwahna sambil bernyanyi. Boleh teteh dakwah sambil nyanyi, pek bae asal nyanyi dakwah. Talamun ayeuna nyanyi teh jadi muringkak bulu punuk. Nah, make jeung aya jadul lagu buka dikit jos. Tuluy make jeung aya lagu pulang-pulang berbadan dua na kunaon atuh keneh. Tata mah jiga lagu teh rada leneng kana sirah. Maka jeung aya pacar dunia akhirat berarti moal dikawin-kawin. Tapi lagu Roma Irama mah teangan ku ibu, aduh berdakwah jerona ge. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Apaan Roma Irama kiai jadi tonton nanti kudu gitu. Roma Irama dakwah nanti ku nyanyi. Waktu aya lagu katakan Tuhan itu satu. Cinta aja jadi hese. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Aduh penggemar Oma ini. Roma mah jujur dakwah nak ku nyanyi turutannya ku bapak mulai nunggulan dah goreng pan sorana. Jadi jalma teh geus boga posisina masih asli. RT dakwah ku pemerintah, RW dakwah dengan cara pemerintah, kades dakwah dengan cara pemerintah, tah kuring dakwah ku cara kuring. Tinggal silih ajenan hirup mah beres. Polisi dakwah ku nemongkeun wibawa negara, TNI dakwah ku nemongkeun ngajaga negara. Matak polisi jeung TNI mah bobot dakwah gede sorak. Sok na upacara nu nyiapkeun bendera TNI, komodo. Sok-sok merah putih. Oh. Nah. Geus upacara 2 poe izin jeung gerong beunang. Polisi sarua polisi ge wibawa negara teh aya di polisi aya di TNI. Mata tempo polisi bobot dakwah gede sorak. Angkat tangan, sieun penjahat. Coba lamun aya polisi, angkat tangan. Au tewak. Banyak tuh ya polisi gitu patut. Mata polisi jeung TNI mah lambang simbol kekuatan negara. Talamun ustad, wayahna engke bagian ngadoa. Al-Fatihah. Tah eta mah ustad. Ulah hohoak teuing ustad. Dalamun maca undang-undang ku ustad mah jadi kacau. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ku polisi coba ku ustad pan mawarna jiwa pesantren adab nu dikedepankan unang boleh undang RT mata TNI polisi malah menitah nyamuk ini beda mun TNI gerak nyamuk dijawab siap 86
coba polisi gerak nyangu acar priuk ditilang. Lamun ustad bijaksana umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak begu ustad. Nah bijaksana teuing pamata ieu neng budak ABG pilihan lamun teu boga salaki talung ka ustad. Bijaksana ustad beda jeung TNI mah pohoa asli hari ini tinggal cicing we dina potensina. TNI dawahna ku cara ngamankeun negara, polisi dawahna ku cara ngajaga negara, ustad dawahna ku cara ustad dina agama. Selesai pahirup tinggal bisa silih ajena. Bener Bu? Kamu tak didekeun nu beunghar dakwahna, kunaon nu beunghar dakwahna? Ku nolak BLT. Ieu mah mobil boga, sawah boga, imah boga, budak sekolah, ka RT nyarekan, RT gelo. Cinta kunaon ibu nyarekan RT, batur menang BLT ayeuna henteu. Pan cinta ibu mah imah gede, sawah boga, budak sekolah, nah hayang BLT. Tuh udah teu dilamotan. Nu kitu teh ngaranna teh munafik, ongko hayang beunghar tapi kana duit negara hayang. Kudu mah jadi jelema beunghar mah lain hayang BLT, di mana menang tong repeh bibir teh kudu dibeja-beja. RT hampura moal narima, nah makanya moal narima mama rumah sa imah boga sawah boga pamikeun ka rakyat leutik tuh si miskin tuh si yatim ta eta beunghar nu sajati mah well teuing aya teuing eueuh nu kitu. Lamun memang lain hak urang tuluy dibikeun ka urang nah lain ditolak kalaka lumayan we. Tuh mata konsep la ilaha illallah teh abot lah. Subhanallah maha suci Gusti Allah hate kudu bersih. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti ulah ria. Rabbul alamin tong ngarobah kana kakawasan Allah da Allah geus nyabitakeun manusia dengan sempurna. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung berarti tong sombong. La ilaha illallah, tidak ada sifat nu terbaik iwal sifat Allah, tidak ada keinginan yang baik iwal keinginan Allah, tidak ada keputusan yang hebat kecuali keputusan Gusti. Nah, dirinya tak selesai nunggaran hirup teh, mata hirup manusia mah tinggal tumarima. Kalau tak Roma Irama ge jadi penyanyi narimakeun karena takdir. Mata disebut raja dangdut. Taratu nanti disukai sih tuh. Kata Roma mah jadi takdirna jadi penyanyi teh baheulana pernah labuh tina panggung keur leutik. Ngarang we heula da teu nyaho urang aslina. Labuh cenah tina panggung tah lamun RT mah labuh teh kubrol. Au RT. Roma mah kubrol. Teuing heueuh teuing wadul teh. Tah Roma mah cetot ditajong mun ibu cetot ditajong. Aduh. Roma Irama cetot jong. Aduh. Jadi geus make nada. Sehingga lamun kuring jadi kenek alus. Sora tari. Bandung. Bogor. Katapang dua deca. Jadi kenek alus Pak. Tapi lamun Roma Irama jadi kenek pi omongan. Bandung. Katapang. Bogor. Dua deca. Yang urang dibarki heuy Al-Fatihah. Matak jelema teh geus boga takdir masing. Nya matak teu kudu sirik ku takdir batur, geus jadi bagianana. Matak nu ngaran hirup, geus jelema nu hade teh jelema nu tumarima. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, pigawe pilampah. Selamat dunia, selamat akhirat. Eusina subhanallah hate bersih. Alhamdulillah tong ujub tong ria. La ilaha illallah tong sagala di aku da kabehana ge nu Gusti Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung berarti tong sombong. Beres ya pengajian teh 9:30 tinggal balik. Ger jam 8 9:10 sajam setengah lumayan. Ya banyak. Ibu dari mana? Kayaknya ibu bukan orang Sunda ya. Orang mana ibu? Hanas bahasa Indonesia atau orang dia ibu teh?
beli payun. Oh, teteh orang mana? Dari mana? Ah, orang dia. Oh, hayang ditanya, wah. Orang hayang ditanya, wah. Gus nyiapkan jawaban. Orang iya, yang nanya teh ka ibu jeung si teteh, kadinya mau. Ibu, para pemuda nu aya di tempat sing sarehat. Pak RW, Pak DKM, Pak Ustad, Pak Kiai, sing paranjang Yuswa, sing parak milik, deket rizki, anggang balai, jauh cocobi. Gerak jaga nilai persatuan dan kesatuan antara urang jeung urang mah kudu galak teh ka kafir, ari ka umat Islam mah ruhama bainahum. Ka kafir oge ulah ngajak perang aya teh diajak mah. Ya urang teh dina harti silih talingakeun teh antara urang jeung urang. Lamun Islam jeung Islam perang, maka nu ruksak lain Hindu, nu ruksak lain Kristen, nu ruksak lain Buddha, tapi nu ruksak adalah Islam eta sorangan. Mata kelapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata lain ukur dina ucapan, tapi butuh sebuah pekerjaan. Subhanallah bersihna eusi hate, alhamdulillah tong ujub tong ria, la ilaha illallah keputusan terbaik keputusan Allah. Perintah nu baik adalah perintah Allah, sifat yang baik adalah sifat Allah. Tuluy urang kudu ngiblat ka Allah. Allahu akbar, Allah nu maha agung, maka urang tong boga panyakit geus sakitu nu kapihatur capek geus ngesang jeung lapar deui. Sakitu nu kapihatur. Resep keneh. Kumaha mak? Mak resep keneh. Heuh abdi nu geus teu resep. Mak cenah resep keneh. Kakara sepanjang pengajian aya jamaah buat protes kieu. Jadi mak hoyong dugi kata bu sabaraha, hoyong dugi kata bu 12, sampai emas sorangan lah. Urang baralik ke candi sekolah pan budaknya, sampai mak menagen dari dugi kata 12 nya, tong lebet ka bumi, tapi ka jam 12. Cuci materi lagi Allah jeung mata cen. Ampun ya Allah. Merenang resep kenet sepeda we gerna bada isya tak kieu pengajian tong heubeuh-heubeuh teuing tong peting-peting teuing ulah ieu pengajian nepi ka subuh aya salat subuh dilaliwat lagi eta sage nepi ka setengah 10 kieu teh wajar teh raos di kota agama ibu ya ulah nepi ka subuh pengaosan teh kalau salat subuh bae atuh salatnya da penting geus pengajian memangna Allah teh RT nu bisa dibadamian. Sakitu kapiatur bobo sapanon cara sapakan mugi agung cukup luhur jemar sampurana panalun anu kasuhun nu ninggali di pamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria lapana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik serbaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhuk 1 2 3 dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah jangan dulu mari kita doa terlebih dahulu. Terima kasih.